Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita duriat di alam gaib. Ayeuna kantun bagian anu ka 20 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewuh-nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng tina channel ATE official. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masuk bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong ting kana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng duriat di alam gaib bagian anu ka 20. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah zalan tumpak dong dong tes. Para wargi sadayana, amarahna wira dibraja si Raja Kalong geus teu kaampeuh deui barang ngadenge nu jadi musuhna ngomong kitu. Kalayan teu mikir panjang deui Raja Siluman Kalong langsung ngagempur ka Dewi Tunjung Biru. Corelat jeleng buet wira dibraja loncat awakna ngalayang ibarung ku ngaluarkeun ajian 5 geni naraka. Belas 5 cahaya hideung ngaluarkeun hawa panas luar biasa nyongkap pating seleber ngarajang ka Dewi Tunjung Biru. Corelat lep Dewi Tunjung Biru nyingcet bari ngebutkeun solendangna nu nyurubuk mapag cahaya hideung. Doa ajian 5 geni naraka benang ditakis ngan hanjaka salendang Dewi Tunjung Biru teu mampu nahan panas anu ditimbulkeunana. Akibatna salendangna ngagela ka beulung seuneuna nu mapai nyerepet narajang. Daek teu daek Dewi Tunjung Biru ngalesotkeun salendangna bari koprol demi nyingkahan seuneu anu nyambar. Berebet ajian 5 geni naraka ngancap pisan kana batu jeung tatangkalan anu langsung bubuk tutung jadi lembu. Kala Serenggi anu nyaksian karena eta kejadian
teburung main ngabiri gidik bakat ku power. Nah hatena ngagerentes, duh Gusti, untung kula aya nunulungan tadi. Coba lamun tadi teu ditulungan geus dikeresakeun kula pasti bakal palastra itu tadi keneh ku ajian eta mangkluk Raja Kalong. Acan oge anggeus rasa kapaurna harita. Kalas ranggi dikagetkeun deui ku ayana 2 kalong siluman anu rek ngabungohan Dewi Tunjung Biru nu datangna nyamber ti tukang rek ngegel beung Nyi Dewi Tunjung Biru. Jigana pamiarsa eta siluman kalong teh nyaun dia Dewi Tunjung Biru ahoy geulis. Jadi nyerangna kana beung hayang ngenyot jeung badah. Lajengkeun deui. Kalas ranggi gentak loncat leungeunna sakilat ngajambak 2 siluman kalong anak buah Wira Dibraja nu rek ngabongohan. Kapakap sanggeusna 2 buukna dicamak eta 2 siluman teh dibenturkeun jeung baturna sakaligus. Wutak! Sora beulahna hulu 2 siluman kalong kadengena matak muringkak bulu punduk dibarengan ku sora bebaungna siluman anu kanyerian estuning nambah keungna kayan Gunung Purbaya. Wira Dibraja beuki kalap ku aya anak buahna geus palastra ngarasa ajian 5 geni narakana teu meunang sasaran. Harita srat-srat 2 leungeunna didorongkeun ka hareup. Wudut genep tombak nu seukeutna burahay beureum jiga ruhat keting hariuk bangbaraan nyemprung jiga roket. Narajangna sakicep nyerang Dewi Tunjung Biru jeung Kalas Renggi. Rasakeun modar sieuna keneh. Ya but ceuk Wira Dibraja dumeh ngarasa yakin seranganna moal bisa disingkahan. Kusabab dirina ngerasa percaya yen genep tombak iblisna boh di alam gaib atau alam manusia can aya nu mampu nandinganana iwal tibarda. Tapi teu kitu, sanajan Dewi Tunjung Biru jeung Kalas Renggi hampir-hampiran jadi korban. Kusabab duka ti mana datangna harita ujug-ujug hiji sora nu atra. Walah kadalah aya naon ieu Kalas Renggi, geura mundur keun ieu bagian gula. Cek eta sora dibarengan ku ngaplesatna 8 cahaya bodas anu serab ngaberasat ngababad genep tombak iblis anu keur ngalayang. Des. Sapada harita pusaka andalan Wira Dibraja bubuk muruluk jadi kesik hideung anu ngebul. Wira Dibraja ngoceak awakna kadorong mecleng ninggang kana batu segede leuit. Bau taubat ampun ceuk Wira Dibraja bari kokosoda. Dewi Tunjung Biru narik napas jero bari napakeun deui sukuna kana taneuh. Jroning atina ngagerendeng, ajian 8 inti bumi jigana ieu Resi Udayana anu kukula keur dipaluru. Sedengkeun Kalas Renggi harita langsung sungkem ka saurang resi anu nulunganana. Kutaya lian eta teh bener Resi Udayana. Kitu nu katalahna Resi Udayana mangrupakeun seorang lelaki tengah tubuh. Raina bersih ngandung wibawa, dedeganana anu masih keneh cangker nandakeun yen dirina seorang tokoh nu luar biasa pangawaruhna. Pakaian anu bodas sarua jeung bersih manahna. Hatur nuhun Eyang Resi, hatur nuhun kana bantosanana. Pamit aya salira tinang tos simkuring tos palastra Eyang Resi. Itu cek Kalas Renggi nu sungkem ka Resi Udayana. Syukur anjeun bisa salamet Kalas Renggi. Keke Ariza
Walon Resi Udayana bari nanyakeun ka anu nangtung teu jauh ti kelas Renggi. Dewi Tunjung Biru gancang munjungan bari ngawanohkeun diri. Nepangkeun eyang, abdi Dewi Tunjung Biru kawit mati kawali nu ngahaja abdi teh ka ieu tempat anu maksudna mah hoyong nepangan salira eyang. Hatur nuhun eyang, wirehna eyang tos nyalametkeun nyawa simkuring. Resi Udayana mesa bari neuteuk Dewi Tunjung Biru. Kawas kita anak-anak anu bisa nyawang kana isi hate jeung pamaksudan anu dibawa ku Anoja hareupeunana ngajadikeun rasa welas pikeun Resi Udayana. Ngajadikeun rasa welas pikeun Resi Udayana. Heuleut sawatara waktu Dewi Tunjung Biru ngarasa diri geus katohian, tapi manehna nguatkeun diri sangkan teu jadi samarpola. Sakali deui hapunten eyang, pilih kasumpingan abdi ngajantenkeun kaabotan kana manah eyang. Cek Dewi Tunjung Biru neruskeun omonganna. Henteu nyai, henteu. Eyang teu ngarasa kabeungbeuratan. Malah mah bunga we nu aya. Geus kadatangan Liju Wanoja anu boga patekadan nu kuat. Ngan hambura nyai, eyang moal bisa ngawariskeun ajian 8 inti bumi. Salagi dina hate nyai aya kene raza gageul kanu ngaran Barda. Leuwih hade nyai tepungan heula nu ngaran Barda nu aya di nagri Sabah. Sanggan zagalana jadi jentre. Ulah hariwang nu nganteur nama aya alas Renggi nu sanggupeun bawa nyai ka negeri tempatna Barda aya ayeuna. Dewi Tunjung Biru kacida ngagebegna ku ayana Resi Udayana nu awas kana sagala pamaksudan dirina. Pamunteunna nu katutupan ku salendang biru ngadadak semu beureum bakat tingku sajongjongan Dewi Tunjung Biru ngan ukur tungkul jika bueuk menang mabuk. Resi Udayana gancang ngalemuk ka Dewi Tunjung Biru sangkan teu kada terusan ngalamun. Nyai keun wae ulah pati teuing dipikiran. Adatna budak ngorama kabeh oge pasti ngalaman boga perasaan kawas nyai. Leuwih hade ayeuna nyai gerak tepungan Barda di nagri Sabah. Mangga eyang, abdi saja tumut taat patuh kana naon rupi anu tos didugikeun ku eyang ka diri abdi. Panginten ayeuna kene abdi bade ngajugjuk ka nagri Sabah. Mung wayahna kelas Renggi bari diperdi heula tanagina ku abdi eyang. Mundut pidoana we di eyang. Pamugi abdi aya dina kasalametan eyang. Bral geulis, bral gramiang, koyang didoakeun pisan. Sangkan tindekana sagala pamaksudan ieu. Eun masalah siluman Raja Kalong jeung Ki Jantrama. Takdir canang dugeun maranehna kudu ajal binaza poe ayeuna. Poe harita sanggeus pamitan ka Resi Udayana. Dewi Tunjung Biru katut kalas Renggi ngawatak ajian mindah bumi ganti alam. Awakna pating beresat nembus mubus wates alam manusia nyingraikeun lelangse nu ngahalangan antara alam nyata jeung alam gaib. Para wargi sadayana pasti sadayana timbul pertarosa aya naon sabenerna Barda jeung Nyi Tunjung Biru nepi ka Nyi Tunjung Biru boga rasa kakeuh. Ieu pamirsa sataun katuka nalika Barda jeung Nyi Mas Banuwati balik ti lembur Cigerayem, Kiai Nur Alip anu jadi
Rama Nyimas Banuwati gacida benduna dumeh anak anungan ukur hiji-hijina indit tanpa pamit di negeri Sabah. Atuh basa Barda datang nganterkeun jadi anak. Harita Kiai Nur Alif nyieun kaputusan anu matak jadi kaget pikeun Barda. Kusabab Brahma Nyimas Banuwati ngahukum Barda ku jalan ngadahupkeun Nyimas Banuwati jeung dirina. Maklum anu ngaran kolot kanu jadi anak komo ieu anak awewe sok inggis ku bisi rempan ku sugan bisi kumaha onam ngaran anak parawan incah jeung bujang komo lila babarengan. Nyati harita Barda ngalaki rabi jeung Nyimas Banuwati sok sanajan hate Barda can sia tapi dalah di kumaha da ongkoh eukeur mah eukeur ka Nyimas Banuwati teh kacidami kacintana meungpeung aya jalan manggih pamuntasan. Bardanya luyuan kana kahayang nu jadi ramana Nyimas Banuwati. Kiwari Barda geus ngabogaan buah hate anu karek umur 8 bulan. Saurang budak lalaki anu keur diemban kudu jadi ibuna nyaeta Nyimas Banuwati. Bisa dibayangkeun kumasuk kabungahna Barda sakulawarga katut pangeussi nageri Sabah. Kulahirna putu pamimpin nagri. Kacaturkeun di hiji poe nu teu disangka-sangka. Barda kedatangan tamu nyaeta Kalas Renggi anu nyaru jadi seorang aki-aki mere beja. Yen aya seorang wanoja anu ngaran Dewi Tunjung Biru nungguan di hiji pasir batu beureum. Barda sateka pola nginget-nginget kana mangsa anu geus kasorang tapi weleh dirina teh yakin pernah wawuh jeung nu ngaran Dewi Tunjung Biru. Nasaha atunya Nyi Dewi Tunjung Biru teh kula bener-bener can ngarti jeung teu nyaho ka eta wanoja. Cing susuganan anjeun nyaho Kalas Renggi sahan sabenerna eta wanoja. Cek Barda nyarita ka Kalas Renggi nu diuk hareupeunana. Hapunten anu gazuhun Den, simkuring tos sabaraha kali nyobian sangkan tiasa nyawang sanu salaresna eta wanoja. Tapi nya kitu dina dirina sapertos aya hiji kakuatan gaib nu janten panghalangna Den. Heuleut sapanyepahan mah Barda neuteup teleb ka Kalas Renggi. Dirina nyobaan leuman hate Kalas Renggi bisi katerangan ngan saukur reka perdaya. Tapi sanggeus Barda ngerahkeun kawas kita anana. Tetela Kalas Renggi bener jujur omonganana teu dijieun-jieun alias lain tipu muslihat. Kalas Renggi kula yakin anjeun jujur. Keun kukula ayeuna keneh eta awewe nu ngaran Dewi Tunjung Biru bakal ditepungan. Ayeuna anjeun beral gramiang ti heula. Moalila kula oge bakal nyusul. Kula rek minta izin heula kanu jadi bojo Nyimas Banuwati. Kitu cek Barda mereka putusan. Anu ayeuna Kalas Renggi sanggeus pamitan ka Barda. Mehna ngabiur deui ngajugjug ka pasir batu beureum. Pasir batu beureum teh bukit batu merah mencek urang kota. Sorot soca Nyimas Banuwati karasana asa nyecem kana jajantung Barda. Sok sanajannya ayeuna manehna geus jadi salakina. Tapi nu dirasa asa seolah-olah aya ilapat anu bakal tumiba ka dirina. Nyimas Banuwati pok nyarita. Kang, abdi mah asa teu raraos hate. Buah-buah eta wanoja teh patilasan akang nu kapungkur dikantunkeun. Cek Nyimas Banuwati rada timbur. Sedengkeun Barda maklum kana kahariwang nu jadi pamajikanana. Tapi masalahna lain ngan saukur perkara eta. Tapi Barda bisa nyawang kana perkara nu leuwih gede
nu sakedeung deui bakal kasorang. Nyai, akang hapunten, da maklum. Nu namina manusia tes pasti akang seueur pisan kalepatan nu dihaja atanapi teu dihaja. Akang mihape nu jadi buah hate urang. Wayahna didik sangkan jadi manusia anu guna pikeun agama jeung bangsa. Kang, kunaon atuh akang janten nyarios kitu? Abdi mamalang. Langkung sae tos wae ulah teu ditepungan eta wanoja teh Kang. Nyimas Banuwati bari ngarangkul bar. Akang tos janji nyi, tos janji ka Lasranggi. Sok wae langsung sae doakeun akang sangkan aya dina keselamatan. Itu harita obrolan Barda jeung Nyimas Banuwati. Sok senajan berat, Barda teu burung undur diri ninggalkeun nu jadi bojo jeung putrana. Nia ngabretek numpak kuda rek nyorang ka tempat anu geus dijajikeun nyaeta pasir taneuh beureuh. Kalasrenggi anu miang ti heula kebat lumampahna nepungan Dewi Tunjung Biru anu nungguan di hiji pasir nu warna taneuh jeung batuna kabeh sarua beureuh. Harita Kalasrenggi langsung ngiberan ka Dewi Tunjung Biru ngeunaan kayaan Barda ieu. Panginten kitu Nyimas perkawis kayaan Barda nutos kagungan putra pameget anu namina Damar Anti. Anjeunna parantos nikah ka Nyimas Banuwati putrina Kiai Nur Alip di negeri Sabah. Pikeun Dewi Tunjung Biru barang ngadenge eta katerangan di Kalasrenggi karasana lir disambar gelap di tengah poereng-ereng. Celina panas getihna ngagolak naik kana embun-embunan. Sapada harita amarah kaciceup jeung kasedihna kajalma anu ngaran Barda jeung Nyimas Banuwati pabaur jadi hiji. Teu karasa cip matana pating lalenggang nyurucud turun masihan sebagian salendangna anu make anu dipake tutupan raraina. Kalasrenggi anu teu kendat merhatikeun Dewi Tunjung Biru ngarasa heran ku ayana parobahan sikap nu ditembongkeun ku Sang Dewi. Hatena ngarasa anjakal dume geus mere katerangan anu sajujurna. Bu tetela beki tetela ulah yakin ieu wanoja ngarasa perih atina. Tapi saatunya ieu jalma teh boa-boa. Gerendangna Kalasrenggi kapegat ku sora talapok kuda nu datang ti behwetan dibarengan ku ngahiemna sorana anu atra beuki ngadeuketan. Kalasrenggi curinghak bari ngalieu ka pelebah sora kuda anu barang direte sing horeng Barda anu kayaanana es tuning gagah tur ginding anjecleuna na tonggong kuda. Sorot matana anu ngandung wibawa seukeut neuteub ka pelebah Dewi Tunjung Biru. Nu sarua harita keur neuteub ka Barda anu karekjo. Sebelah hate Barda ngadadak kating sarebrak perasaan pating seredet nalika padu teuteub jeung Dewi Tunjung Biru. Aya rasa nu aneh nu ngadadak nyaliara kana ati sanubarina. Kitu deui pikeun Dewi Tunjung Biru. Rarasaanana teh jauh jeung nu kaalaman ku Barda harita. Jajantungna ngaguruh nahan rasa kasono anu teu bisa dipangpalerkeun. Anahan jaka dina dangat harita rasa sono teh ngan saukur sakolepat diganti ku rasa timburu jeung amarah anu geus teu kawadah. Harita Kalasrenggi geus taki-taki kusabab manehna geus ngambeu galagat anu teu hade nu bakal tumibak ka Barda nu jadi dununganan.
teu salah deui ngan ukur heuleut sapanyepahan Dewi Tunjung Biru langsung luncat narajang ka Barda anu masih kene tiuk anjeusleun anu kuda sabut diuk but suku jeung leungeun Dewi Tunjung Biru sacorelat ngetik jeung najong awakna ngalayang jeung alap-alap nu nyamber mangsa goa jelong kelas renggi luncat gerakanana megatan serangan Dewi Tunjung Biru des culit jeleng Dewi Tunjung Biru kapaksa mundur kusabab serangan anak benang ditakis ku kelas renggi hao Dewi Tunjung Biru nyentak nanaonan ilahi kelas renggi ulah pipilueun ieu urusan kula jeung Barda adalah punten nyai punten simkuring kabangsa nyieun tindakan pikeun ngalindungan dulungan kaula nyai. Oh gitu. Jadi ilahi lebih milih Satya ke Bardanya. Apunten sakali deui simkuring mung saukur ngajalankeun tugas di jalmi nu kantos mereka sempatan hirup ka kaula. Itu temalan kelas renggi harita. Sedangkan pikeun Dewi Tunjung Biru geus tangtuk ngajadikeun amarahna beuki nguntab. Kurang ajar dasar sarwana jeung jadi dununganana wayahna ulah sambat kaniaya ulah bakal nyen balitungan jeung Andika. Sanggeus ngomong kitu Dewi Tunjung Biru gentak narajang hiu beureub jeung dampaleungeunna nyalaber ngalabeungeut jeung dada gilek kelas renggi ngagilek ka Kenja tapi orok aya Dewi Tunjung Biru nyusul tepus ku serangan balik anu dibarengan ku make tenaga jero plaka dampaleungeun Dewi Tunjung Biru nyurubuk teu ka bendung ngahancak kana gado carijeug kelas renggi ngajarijeug kadorong ku kakuatan tenaga musuh. Dewi Tunjung Biru teu mere kasempetan sukuna gentak ngalayang rek neunggar dada des jengkang Dewi Tunjung Biru ngajengkang seranganana nu saeutik deui ngahanca dada kelas renggi ditakis ku Barda anu luncat ka tengah pakalangan. Awak Dewi Tunjung Biru ngajengkang ditahan ku Barda anu gentak ngacorelat nahan sangkan teu nepi ka ragrag kana tani. Sapada harita awak Dewi Tunjung Biru beunang disangkeh dibawa ngalayang terus ditangtungkeun sangkan ajeg deui. Dewi Tunjung Biru kacida ambekna matana molotot ka Barda nu aya hareupeunana tapi sok sanajan kitu hate leutikna keukeuh teu merean ari kudu langsung ngagempur Barda anu jiga moal ngayakeun perlawanan. Antukna Dewi Tunjung Biru nyarekan Barda lak-lak dasar. Kurang ajar anjeun Barda. Tetela anjeun raja tega geus ninggalkeun berkayan ayeuna anjeun geus kawin ka batur. Barda narik napas jero nahan rasa jeung kabingung nu taya sudana. Nyai punten bilih akang pernah aya janji anu teu kahaja kadal tina lisan. Akang hampura geus eutik oge taya paniatan pikeun nganyeri komo deui akang bari teu apal ka diri Nyai nu sabenerna. Saatu Nyai cobi akang hayang apal. Anjeun bakal nyaho dina mangsa nyawa anjeun geus aya dina lak-lakan deuleu. Emal Dewi Tunjung Biru bari siut harita narajang deui beureupna ngahiup di baru ngaluarkeun ajian tugar gunung cebrot dayagdag. Barda ngadayagdag ka tukang tina sela-sela bibirna ngaluarkeun getih kentang. Harita keneh Barda ngarumpuyuk bari nahan ka nyeri nu pohara. Jero dadana tatu Barda ngahajat teu ngalawan atawa nyingkahan pangarajang Dewi Tunjung Biru. Kusabab hatena boga kayakinan yen wanoja nu jadi musuhna ayeuna geus pasti nu sabenerna lain Dewi Tunjung Biru jiga sangkaanana. Sajroning Dewi Tunjung Biru teu bisa megah dan bunten sajongjongan Dewi Tunjung Biru teu bisa kukumaha
barang nempo kanyataan barda dina kayan tatu alatan ku panarajana aya rasa kaduhung anu teu bisa dijelaskeun tapi kagok sangung geus jadi bubur pikeun Dewi Tanjung Biru hatena bener-bener poekeun harita di jalan sangkan kanyerina bisa kaubaran iwal ti kudu nelasan pati barda kalayan teu mikir panjang Dewi Tanjung Biru nyusul tepus ku serangan anu leuwih bahaya wush dua sinar bodas ajian guntur bumi ngabarasa nyamber lil kira ceder sorana ngajeleger mata katorekan pabaur jeung hiji kalangkang anu nyamber awak barda ajian guntur bumi malikan narajang ka Dewi Tanjung Biru. Dewi Tanjung Biru ngacerit sabelah awakna kasambar ku ajianana sorangan anu balukarna manehna ngacuralit terus ragrag nyang saya bari rorong heapan mata Dewi Tanjung Biru setengah molotot mancok ka hiji dedegan anu nyelamatkeun barda. Guru cek Dewi Tanjung Biru setengah ngagorowok ka saurang lalaki nu taya lian nyaeta Arya Wicaksana anu jadi guruna. Ratih leuwih hade hidup gerabalaka ulah rek ngagugut teuing nafsu eyang geus nyaho sanu sabenerna salira jeung deui hidup kudu nyaho sanu sabenerna eyang anu pernah jadi guru hidup dumasar kana pamenta Syekh Ali Kulo. Tapi nalika keur kitu no atuh hari ujung-ujung olo waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh kurang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh kukitu kukieuna mamang sajamit wungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadaya. Ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.